Alhamdulillahirobbilalamin Baraya, kegiatan di sekitar sini sudah selesai lah. Ki, kurang neangan di lokasi aja Ki. Ayo, ayeuna tabu 6:30. Kurang milari. rada lebih mendalam nih lah. Si aya nu terpendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Baraya sadayana sarehat. Alhamdulillah. Edisi spesial Baraya aya namanya urang tiga nama mau ngadamel saung gini. Urang ngabolang. Aya nama urang acarana ngabolang lah ngekspor nu aya di sekitar sawah ieu. Urang mencari timulai naon? Siputna nu kararituna pokona perlalaban. Sugan aya suungnya jamur. Urang obrak-abrik ya pokona mah. Kaleresan ieu da pare teh nu wargi kitu nya taya di alhamdulillah di pasihan rambut saung jadi geus campak saung. Lewat entur. Lain asli mah wargi abdi. Oh. Kaleresan ieu masih keneh di Bisiwat entur. Subang, daerah Subang. Bisiwat entur. Kampung Nagrak, Desa Cibesi. Ya, Baraya. Yes. Stay tune terus pokoknya mah kita explore dulu. Oke, stay tune. Ya biasa Baraya di mimiti urang kawit tempokeun can-cana geus manggihan ieu suung Baraya tempokeun ieu. Aduh, jamur ieu teh barang langka Baraya. Ieu teh jamur jarami, suung jarami kieu teh wah. Pabeulit ki resep urang petikan ki Ki, siap Ki? Siap. Ieu teh Ki, aduh asli super ieu mah. Jarang-jarang Ki. Pedo we nya. Pedo sok lah. Cuma merang. Tempokeun. Wah, bener ya mah. Nyampak tuh. Wah. Tinggal nyingkap-nyingkapkeun. Ada kemantuan ngalam mal. Mau nyepeng kamera we. Nah gitu nya. Wow. Badak Mang. Baraya alah gimana kurang hiji-hijikeun urang campur-campurkeun nya bari suung bari jeung Ki geus menang sakumaha. Sakieu tuh. Aya Lumayan sakilo. we. Oh, kono bari ngeureuyeus lah. Da soalna lalemut keneh ieu mah. Acan waktuna paling ge samingguan deui telatna kitu nya. Urang bari sakantenan milarian tutut. Malah eceng heula Ki ya. Ayo. Eceng genyer ya. Petikannya tepokeun nyarampak. Raos teh Baraya aduh dioseng pokona mah. Wayahna da hirup di sawah mah kieu geuningan. Bolang heulanya. Bolang. Pan eta mah edisi spesial pokona mah. Bener eceng, bener naon pokona mah genyer lah segala. Bisa diuneul. Nu bisa dituang pokona mah. Kan iki lah obat caina. Obat cai ieu. Petikan ki cabutan jeung akar ki. Jeung akarna wae. Oh, atuh rabut jeung akar. Kenapa mah nu anyar jadinya. Meugeun lah. Genyer ge ala we ki lah.
Nah, baraya kadangnya eceng anu lope lain eceng mah. Lain eceng gondok, ieu mah eceng sawah. Raos pisan baraya tuh. Itu tanaman langka. Kasampak teh ieu, aduh ieu tempokeun baraya. Ieu lalap super ieu teh. Istimewa itu jarang-jarang poh-pohan teh ya. Aduh. Nah episode kasabeureung jeung langsung kuring nyepil teh. Tah ieu tangkalna ieu bisi apa da teh heula menang masihan ayeuna mah. Pangih jeung tangkalna. Ieu raos pisan baraya tuh pokoknya. Bentukna mah jiga daun seureuh. Tapi ieu raosna moal aya baraya tuh. Jiga daun seureuh nya mirip-mirip seureuh. Langsung tina tangkalna Langsung namanya. ya. Aduh, bener. Anget pokoknya mah. Jeung sambal tajwid anu ladok teh pokoknya mah pedo lah pokoknya mah. Geunah urang uneur lah. Sikat lah, dari mah tanaman liar baraya. Lain sagala Saha ayanya. hoyong. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Aya dayak ikhtiar mah geus Aya coba we. hakaneun. Cek Banyak makanan lah. cek masalah lagi nama survivalnya bertahan hidup nah. Iya, ini tengah sanya. Acan cik, kumaha Coba rasana? anti kutubna atuh gulanu kolotna. Iya, lu kira. Nya. Mulai Rasa tandingan rasana mah aya jiga rasa buah ngora nu dicetrok, jeung si karakterna teh aya kesed-kesedan, jiga daun jambu. Mantap pokokna mah. Cocok yang lamanya. Nacok pisan. Aya nyerengan. Aya nyerengan. kadanya nyebatna ulah tutut tapi tetet. Ulah manjun we kali-kali. Tuh tebokeun. Teubeut ieu mah. Lumayan badag sih sagede kieu mah. Keur ukuran tutut sawah mah. Langsung gas urang dari ieu. Bari dongko, bari depa pokokna mah. Gulungan. Tuh gitu. Ki mau turun ki. Iya, belah dia ge aya tah. Bener. Tuh. Benernya ke lemak hari naikna. Hmm. Sok kieu boga satrek dijual. Beli inten Tah. mun beak tulang tonggong ya mah. Di mana satrek ai diopname pokona. Duit ngumpul, kayak aku penyakit. Ya bener pokona mah. Sacukupna we ki ah. Cukup yang beli motor, beli mobil, naik haji. Iya, ya. Nah, baraya, beres lah. Kalau loba-loba teh nya bagian batur. Ieu sakali tuangan we urang mah ngalakinya. Kita cekapna we. Kita tekapna patuangan. Urang kumaha laki ya? Oh, Bang. Eceng geunyeun ki. Kade bisa anu parit. Nah, iya ya. Dokter cai nu harerang. Nah, pancurannya. Pancuran atuh. Kan di Batur mah aya stroberi petik sendiri, urang mah lain eceng jeung tutut nyala sendiri. Oke mah urang ieu nya ngopi we nya. Ngopi bari ieu beresan saungna lah. Nah, rada-rada mantes etik mah gitu. Walaupun orang tengah damel tapi minimal orang ngajaga lah nu aya di dieu. Oke, lanjut stay tune terus bari ngopi ya. Iya, bucai. Nah, jamurnya. Suung jamur mah saeutik baraya can jaradi jiga nama samingguan deui lah. Kabar dipaksakeun. Tapi iraha urang ka dieu deui deh. Ya, Momen-momen langkah yang bisa keluar ti Bandung teh. benar.
kerajaki orang dia we lah, ieu mah urang ngiring bingah, ngiring raosna lah. Nuju naon Aiki? Teu baraya. Ieu biasa we. Nuju ngayan keong ya. Lain keong atuh tutut meureun ah. Heeh. Ngurus tutut cenah baraya. Engke. Rencanana si tutut ieu teh di Kumaha? dijikeun jeung suung nu tadi. Oh, nu tadi ngalat teh Aiki nya. Ngalat teh. Pokokna mah ulah di skip nontonnya Siap Aiki. supados Kurang taong kameramen Aiki nya nuju mandi kameramen susulumputan geura. jadi mandinya susulumputan. Heeh. Aduh baik. Urang teang, urang taong. Tong mang tong Sip lah. Kunaon ah? Mandi. Oh eta kunaon tuh Ur? Tuh kunaon? Dia nu labuh eta mah. Baru, aduh. Parupanya abongnya di sawah laleur. Oh, baraya tempokeun. Milik mah di mana? Ieu naon ieu? Ini suung naon teh aduh tempokeun. Wah, ieu mah. Bener ieu mah. Wah, lain saheureuyeun ieu mah suung teh mahi sa RT ieu mah. Paling langka sedunia ya. Tuh, ya anakna tuh. Semua tuh. Oh, ini mah bisa diteang deui ieu. Tuh. Lumayan sagede kieu ge. Ciduhan. Asli nah itu. Neangan deuk ya? Hah? Neangan deui. Heeh. Daek nge-explore mah nya teu menang keburu we nangis. Wah, mantap. Jadi kan yang suung jarami lah. Geus pokona mah kan tutut. Wah nu jualan tuh gitu mah. Kalau ada tokona, Nah, baraya tempokeun ieu abi menang hiji ya tuang raka menang hiji deui. Tah ieu teh pun raka Kang Ibin ti Subang Cibesi Desa Nagraknya. Kalasan menang hiji deh lumayan simping-simping pertama-tama tuh deh hijikeun yang naon ieu teh suung jarami nya. untung jarami. Kurang pasak kayak jeung tutut lah pokona mah. Meledak pedo pokona mah. Enak penuh kejutannya. Heeh, asli imah nge-explore teh bener-bener. Jarang itu suung bulan. Iya lamun tadi isu keneh mah jigana mayung keneh. Ya, Lantaran enak maju ke sore jadi gitu nungkup nyingsat. miliknya. Milik. Jarang-jarang ngahaja mah. Wah, Di mana? Jeroknya, sahabat ya. Bari kaya nangan duit dah jangan langsung. Itu bener ah. Sepakat. Bener ah. Hese, ese suung kieu mah. buka duit ge mah bisa meuli suung kieu nya. Oh, Moal soalna beulieun. Mun aya beulieun mah nyamper ka supermarket. Tah eta bener. Eta sampo di kos sawe kitu nya. Sampo mantega baraya tempokeun. Sampo Subang mah gara Bener. satangkal nya. nah tanggal lagi segede Tanggal ge 3. kieu. Anu hiji jeung urang goreng lah. Nah, Dia mah bawaan ka Bandung ya khusus pribadi ya mah tong diganggu. inget ka ieu. Ya tanu di bumi. Tah eta. Si katanyaan hanasnya jauh-jauh sini ke Subang. Mana oleh-olehna? Iya teh. Nah iya, video oleh-oleh nama. Goreng suung wae nama. Iki wayahna siapkeun itu eteng. Yo siap. Dengan kumaha? Ah sarua diselesainya sih. Ya, Oh eteng bengkanya rijikeun ulah. Benar ini. Nah, Sia-sia. Tuh. Coba ieu. Ieu mah daging mumbulnya. Belum teh. Panis. Boro tadi no? Epes meer senteu menang suung jarami saeutik.
dan nyata can ieu can meujeuna can waktuna Ada pek teh. dia geuningan Suunyaannya, suungnyaan suung suka suung bulan disebutna teh loba nyebutna suung bulan. Song-song nage ku paralon. Usahaan. Buah paralon cai nu ka sawah batur nih Itu atuh. Ya mah limbah. urah Jogana tang empesan hanya mau ya teuing juga eceng tidak kangkung sakatel jadi nasa saehe Oke, bantuan ke saya mah. Galon. dia menang belah mana nusumping Pun kadung tangka kadung. kan bieu lain beda deui Bulan kadung. mulai masak eceng jeung gejer baraya biasa we pada bawangan bumbu nama sederhana namun nikmat lah Tiga nya satameruan. eceng jeung gejer diga nya itu sakameruan biasa niis nempesan Kurang kungkurahan lah ieu na ya. Rasa sendos. mana bisa teh oh iya Paling gini. Kurang asurkeun lah. suruhna bener bagi-bagi tugas bagian perapian aya bagian kamera aya bagian malik-malikeun aya Bagian dahar saha? bagian daharnya bahe ke kasusukan nih sasak kabeh kan biasana itu lamun nuang nu kieu mah dijieulna teh nu kieu deui Dia yang kembali. tidak terurai tapi da nikmatna moal aya dua baraya hese teh uangan langka nah aja pami di Bandung mah hese gitu Dapat di cai. kota-kota mah sok kita yang kios yang ketutung Ya teh dua fungsi tuh. Jadi talenan. gila mantan pegawai warteg lah bukan ditutup gitu nyekitan kayak nanti Supaya we rada lain kerusung estetik teh. estetika dan etika ini ada nama tinu sambal tajwid gini ya Tah, yang sambal tajwid. nah baraya terakhir ya terakhir can terakhirnya aya hiji deui ya tutu can diolah tapi ieu mah sambal tajwid heula we sip terakhir terakhir mulai ngerenos Alhamdulillahirabbil alamin bara ieu geus arasak kabehanana tempokeun ti mimiti no Iya teh. tutut soun tutut soun. ieu seung teh nya seung bulan jeung seung jarami dihijikeun dan ieu genyer jeung eceng iya kojona sambal tajwid ulah hilap atuh sambal tajwid ieu mah selalu menemani dimanapun apapun kapanpun aya dengan ada eueuh pokona mah lamun teh jeung ieu moangeunna Sambal tajwid. Siap. Gas lah. Ki rek sakumaha alasna ki Hah? alasna sakumaha Cekap we salit lah. asli Asli. mimiti mah sakitu heula we nya Nah, cekap. Waduh ieu pas kerakna ieu. Nikmat ki eta teh. Nikmatna. Yuk taruang heula baraya bismillahirrahmanirrahim sok dikawitan mangga nu seneng naon kantun nyanak oh nya atuh suung Teh mah si gelas teh masih gelas. Eta. Penemuan. Paling angka. asli atuh udah meuli sama anu kieu mah oh beulieun suung bulan mah suung jarami pang nama tak eta sarua dua anak ge langka Barang langka. adena ya edisi explore Kekengingan alhamdulillah.
milik mati mana sok baraya ngahaja neangan suung kieu. Lamun menang komen. Ese dihaja-haja mah perkara urang ngaliwat beunangna kudu tukangan. Cak. Oleh-oleh ke Bandung poh-pohan soalnya di Bandung mah eueuh. Nang bener rabi ya. Ditampi ecengna aik ya. Lajeng Mang Koko. Sok sing kekengingan tuangna. Nah tara kena eseng ah. Apa? Nah atuh. Batuin. Berarti Penikmatnya sambal. ulah gitu. Asli. Tajwid atau pedo lekok Pedo. kana mah komplit. Cagala didinya aya ikfana irhana itqomna. Ya. Iya tutut kan. Kan di larisan. Nya. Iraha mangih deui ka dieu nya. Jauh banget. Perjalanan lumayan. Upami subscribe na tos dugi 1000 kurang cobi ka dede. Ka mana ge diberi baraya. Aya nu ngandang ka daerah mana insyaallah. Nyampak bekal namanya. Buah bekal urang nu angkat itu buah bekal nu di bumi. Soalnya ayeuna we nya. Ulah wakayan aya mah ulah wakayan nu ngandang ka Ciamis ka Pangandaran ka Brazil ka Arab pokona. Rada keung. Kecuali lu mengkos kan. Beres ya. Masih kena eta Asli. teu deuyeun. Ieu nyiapkeun sambal lebar. Aslina moal disangman deui teh. Moal ah. Alhamdulillah. Jawab deui. Baik kapiheulaan. Lajang-lajang. Udah beres ya. Balik ngikut. Teu capek teuingnya aya mah soalna teuingnya saung. Bisi subuh lapar engke kasubuhnakeun. Bisa jadi. Pamana we bisa mah khusus. Soalnya ieu mah limited edition, edisi terbatas. Kayak dijualna ge ieu Karang Taruna. Karang Taruna. Pokoknya edisi spesial lah. Camping Sunda kilo 5 genep. Wah, pas-pasan episode ieu oge kitu nya. Heeh. Ya mah biar ngumpul aja. Nyoba-nyoba hanya loba views-na teu, loba subscriber-na teu, loba jam tayangna teu. Ngali perkembanganna. Karena kami di sini Anda yang menentukan. Pengen berkembang katanya. Heeh, hayang berkembang channel teh atuh. Ulah kiwai-kiwai. Tapi alhamdulillah ngaturkeun nuhun pisan ya ieu mah. Sama Pas nonton. Ya. Dan nama juga mau bikin homi kok. Moal juga nama. Masuk mau Atau uyuhan kamari 2 hari kan ya 2 hari terus di luhur teh. setelah Masa ada malah nu deket curug teh. Di daerah ieu teh tadi kamari. langsung closing itu ya. Closing wae. Ya, itu. Siap. Pamitan ke penonton itu santanan. Ngaturkeun nuhun ka baraya sadayana anu parantos nyakseni biasa ti kawit teuing ka akhir hapunten dina edisi ieu mah. Non kami dari tim gitu teu ngadamel saung lah ngamangpaatkeun aya katabi kan hayang nga-explore ieu suasana sekitar. Katami abi teh keamanatan ku pun raka tadi teh wayahna pangjagakeun saung heeh siap cinta lah. Ya loba cenah. Soalna di dia pamita dijaga seueur manukna baraya. Hama nya itu nama. Ama buah berit, buah manuk gitu. Kalarsane mumpung lain batur mah nya aya adi ka di anyangan ku adi teh disugemakeun ieu mah kakak dititah nu pare. Sebaiknya Sip ngaturkeun nuhun pisan ka sadayana. Anu atas Wilujeng manco. patepang. Dina camping Sunda episode berikutnya tong hilapnya. Dukung keras camping Sunda kilo 5 genep. Kami dari tim Iki Mang Koko sareng Ayudi ngaturkeun nuhun pisan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermios.